Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Syarah Sulamut Taufiq dina channel YouTube Abu Napisah. Wasu'alul malakaini sareng pertanyaan malaikat dua munkarin tegesna munkar bipatil kap kalawan dipatahkeun kapna wa nakirin sareng malaikat nakir wa innama sumia sareng pastina dingaranan naon hadanil malakani ieu malaikat dua bidzalika ku itu munkar sareng nakir li annahuma karena sanyana itu malakani etayatiani bakal ngadatangan ieu malakani almayita kamayit bisuroti munkarotin kalawan rupa anu dipikangewa fa inna sifatahuma mangka sanyana sipatanana itu malakani eta annahuma sanyana itu malakani eta aswadani anu hideung duanana azrokoni anu bolotot naon ayunuhuma socana itu malakani kakudurin nuhasi sapertikeun kastrol tina tembaga wapi riwayatin sareng eta tetep dina hiji riwayat kalbarki ari lapad kalbarki sapertikeun kilat wa aswatuhuma sareng ari pirang-pirang sorana itu malakani eta karodi sapertikeun gelap idata kalama di mana-mana nyarita itu malakani yahruju mangka kaluar min afwahihima tina pirang-pirang bahamna itu malakani naon kannari sapertikeun seuneu naon kannari sapertikeun seuneu biadikuli wahidin eta tetep dina panangan saban-saban sahiji minhuma ti itu malakani mitrokun ari gegenir min hadidin anu tetep tina besi lau duriba lamun diteungel bihi kalawan itu mitrok naon aljibalu gunung ladzabat mangka ancur itu jibal wapi riwayatin sareng eta tetep dina hiji riwayat biadin ari lapad biadin biadi ahadihima eta tetep dina panangan salah sahijina itu malakani mirzabatun ari genir lawis tama'a lamun kumpul alaiha kana itu mirzabah saha ahli mina ma'akulu mangka mual bisa mindahkeun itu ahlu mina ha kana itu mirzabah wahuma sareng ari itu malakani eta lil mukmini pikeun jalma anu iman atau anu taat itu mukmin wa ghairihi sareng salianti itu mukmin ala sahihi netepan kaul anu sahih lakin yarfaqoni tatapi nami kawelas mikanya itu malakani bil mukmini ka jalma anu iman wayakulani sareng nyarita itu malakani lahu ka itu mukmin ida wafaqo di mana-mana ngakuran itu mukmin lil jawabi kana jawaban num kana lapad num kudu sare anjeun naumatal arusi sapertikeun sarena jalma anu pangantenan wayan haroni sareng nyentak itu malakani al munafiko kajalma anu munafik wal kafiro sareng kajalma anu kupur wakila sareng dicaritakeun al mukmina kajalma anu iman al mufiko anu ngakuran itu mukmin lahu kana itu jawaban naon mubasyirun ari malakani eta anu ngabubungah wabashirun tegesna anu ngabubungah wa amal kafiru sareng anapun ari jalma anu kupur wal mukminu sareng jalma anu iman al asi anu doraka itu mukmin falahuma mangka eta tetepikeun itu kafir sareng mukmin munkarun ari malaikat mungkar wa nakirun sareng malaikat nakir afada maedah kendalika kana itu kaul saha saykhuna guru urang sadayana Yusufu tegesna Syekh Yusuf fi Fathil Qadiril Maridi dina kitab Fathul Qadiril Muridi
wal ba'su sareng hudang ti kubur wa huwa sareng ari itu ba'as eta ibaratun hiji ibarat an ihya il mauta tina ngahirupkeun pirang-pirang anu maut wa ikhrajihim sareng ngaluarkeunana itu mauta min kuburihim tina pirang-pirang kuburanana itu mauta ba'da jam'il azza'i dina sabada kumpulna pirang-pirang juj al asliyati anu asal itu juj wahya sareng ari itu azza eta allati anu min sa'niha eta tetep tina tingkahna itu lati al baqa'u ari tetep min awalil umri tina kawitan umur ila akhirih nepi ka akhirna umur walau kutiat sanajan ditek-tek itu lati qabla mautihi dina samemeh mautna itu mayit bihilapil lati kalawan perbedaan gahota laisa anu sanes min sa'niha eta tetep tina tingkahna itu lati al baqa'u ari naon al baqa'u tetep kadupri sapertikeun kuku wahwa sareng ari itu ba'su bihadal makna kalawan ieu makna eta ibaratun hiji ibarat anin nasari tina hudang ti kubur afada maedahkeun hukana itu kaul saha sayhuna guru urang sadayana Yusuf tegasna Syekh Yusuf wa waroda sareng kawarid naon anna Ubay bin Khalaf sa'nyana Ubay bin Khalaf eta khosoma maduan itu Ubay annabiya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi inkaril ba'si dina inkarna hudang ti kubur wa ata sareng ngadatangkeun itu Ubayhu ka Kangjeng Nabi bi udami balin kalawan mawa tulang anu buruk yaftitu halna ngabubukeun itu Ubayhu kana itu udmu biadihi kalawan leungeuna itu Ubay wa qala sareng nyarita itu Ubay ataro naha ningali anjeun Allah ka Gusti Allah yuhyi halna ngahirupkeun Allah hada kana ieu ba'da ma dina sabadana perkara bala geus buruk itu ma pakola tuluy ngadauh Kangjeng Nabi naam leres wayab asu sareng bakal ngahudangkeun Allah ka anjeun wayudkhilu sareng bakal ngasupkeun Allah ka anjeun annaro kana neraka fanuzila tuluy dilungsurkeun naon awalam yaro naha henteu ngayakinkeun saha al insanu manusa anak kana sanyana kami eta kholakna ngadamel kami huka itu insan min nutfatin tina cai mani ay main tegesna cai kodarin anu kotor itu main kho sisin anu hina itu main faidan mangka dina nalika ana kholakna humin nutfatin huwa ari itu insan eta khosimun anu maduan mubinun tur anu pertela ayu jadilu tegesna maduan itu insan bil batili kalawan batil afada maedahkeun hu kana itu kaul saha as-Suhaimi Imam Suhaimi wal hasru sareng kumpul di mahsyar wa huwa sareng ari itu hasru eta ibaratun hiji ibarat an saukihim tina ngagiringkeunana jalma-jalma jami'an halna sakabehna ilal mauqifi ka mauqif wa huwa sareng ari itu mauqif eta al maudi'u tempat alladhi anu yakfuna anu pada caricing jalma-jalma fihi dina itu ladi min ardin anu tetep di bumi al qudsi anu bersih al mubdilati anu digantikeun alati anu lam ya'si anu teu doraka ieu jalma Allah ka Gusti Allah alaiha luhureun itu ardin li fasdil qodoi karena mutuskeun hukuman bainahum antara jalma-jalma wala parko sareng teu aya bedana eta maujud pidalika dina itu maude bainaman antara jalma yujaji anu dibales itu man wahum sareng ari itu man eta al insanu manusa wal jinnu sareng jin wal malaku sareng malaikat
waman sareng jalma la yujaji anu henteu dibales itu man kalbaha imi sapertikeun sato wal wahsi sareng gegeremetan alama netepan kana perkara dhahaba anu milih ilaihi kana itu ma saha al muhaqiquna ulama ahli hakikat wasohaha sareng nashehu kana itu ma atau nyohehkeun kana itu ma saha an-Nawawi Imam Nawawi. Wal kiamatu sareng kiamah wa awwaluha sareng ari kawitanana itu kiamah eta fajru yaumil jum'ati tetep bijil pajarna dina poe Jumat ilama nepikeun kana perkara la yatanahi anu henteu aya tungtungna itu ma wahwa sareng ari itu kiamah eta al haqu anu hak afada maedahkeun hukana itu kaul saha as-Suhaimi Imam Suhaimi waqala sareng ngadawuh saha al-Fisni Imam al-Fisni wal kiamatu ari kiamah eta huwa ari eta hiya ari itu kiamah eta alati anu ta anu ngumuman itu lati annasa ka manusa wa ta'ti sareng bakal datang itu kiamah hum ka itu nas bagtatan halna serentak wa ta'khudu sareng bakal kena itu kiamah hum ka itu nas ahdatan wahidatan kalawan kena anu sakali ala goplatin bari netepan kana poho piyaumil jum'ati dina poe Jumat fi gueri syahrin dina salianti bulan maklumin anu dikanyahokeun itu syahrin wala sanatin sareng henteu dina tahun ma'rupatin anu dikanyahokeun itu sanah wa awwalu yaumil kiamati sareng ari kawitanana poe kiamah eta min nufkhatis saniyati tetep tina tiupan anu kadua ila istiqraril khalqi nepi ka tetepna makhluk fi dzaraini dina dua tempat al jannati tegesna sawarga wanari sareng neraka wa sadru yaumil kiamati sareng ari kawitanana poe kiamah eta minad dunya tetep di dunia wa akhiruhu sareng ari tungtungna itu kiamah eta minal akhirati di akhirat wa miqdaru dalikal yaumi sareng ari ukuranana eta poe eta kama sapertikeun perkara qala anu ngadauh kana itu ma saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala fi surati sajdah dina surah as-sajdah fi yaumin dina hiji poe kana anu kabuktosan naon miqdaruhu ukuranana itu yaum eta alfasanatin 1000 tahun mimma anu tetep tina poe ta'uduna anu ngitung-ngitung anjeun kana itu ma ae fi dunya tegesna di dunya wa kama sareng sapertikeun perkara qala ngadauh Gusti Allah ta'ala kana ma fi suratin dina hiji surah saala anu naros ieu jalma fi yaumin dina hiji poe kana kabuktosan naon miqdaruhu ukuranana itu yaum eta khamsina 50 alfasanatin tina arah-arah 1000 tahun wa huwa sareng ari itu yaum eta yaumul kiamati poe kiamah lisiddati ahwalihi karena banget pirang-pirang pakewuhna itu yaum binisbati kalawan dinisbatkeun ilal kafiri ka jalma anu kufur wa amal mukminu sareng anapun ari jalma anu iman fayakunu mangka eta kabuktosan itu yaum eta akhoppa leuwih enteng alaihi ka itu mukmin min solati maktubatin tibatan solat anu dipardukeun fi dunya di dunya intaha paragat ieu kaul wal hisabu sareng hisaban wa huwa sareng ari itu hisab eta tauqifullahi naliti na Gusti Allah annasa ka manusa ala a'malihim kana pirang-pirang amalna itu nas khairon eta alus kanat kabuktosan itu amal au syarron atawa goreng kaulan eta ucapan kanat kabuktosan itu amal au fa'lan atawa pagawean tafsilan kalawan perincian ba'da ahdihim dina sabada nyokotna itu nas
kutubaha kana pirang-pirang buku catatanana itu amal, wayakunu sareng kabuktosan itu hisab, eta lil mukmini tetepikeun jalma anu iman wal kafiri sareng jalma anu kufur, insan tegasna manusia wajinan sareng jin, ilaman angin jalma ustusnia anu diiwal itu man minhum ti itu nu kabeh, wasawabu wallahu a'lam bissawab.